Pusing euy, aya keur boga pikiran teh. Nyanyi naonnya sebenarnya teh. Pusing euy. Rin, saya kena di serangan baik di tempat iya, detik iya di dia kene kena Rin. Nah, kebenaran aya kokolot. Om, ngomong serius ya. Sok, Kumaha carana nya? Orang teh yang nembak si Tina nya. Kira-kira hati si Tina teh luluh. Nya, kumaha nya carana nya? Om. Om. Udang la ilaha illallah. Ulah sisiwo ieu mah. Keur serius. kemarin aduh aing putingna satosna laju wayang, nyeseg aing. Hanya setunduh. Aduh, orin sahampura Rin aing nyeseg sih. Oh, geus Om di Hampura. Tapi nya pindah nama teh nya Om. Pugu barang boga Amanda. Rin, Sekali lagi. Amanda. Sekali lagi. Saya nembak si Tina ho. Aku itu cara nam. Nyaho sih aing carana kumaha. Aing boro-boro mikiran sanario doang. Aing boga tos kemalingan, pusing, madang hararese, ayang kitu kieu, ayang beunghara ge nya kumaha aing. Om, nyebutnya hararese dahar teh. Pan kamari teh ngilu piknik lah. Kajati polos teh bisa itu teh. Aing mau 10.000 aja dong kata 10.000 na. Ayeuna dibawa ka ditu ka Jati Polres lah. Can mulai tak kuah 2. Udah ada kurang hiji teh 2 terus saya 4.000 terus si Tanjil pepatungan bensin si Tanjil genep ribu yang 4.000 nyangga seteng kadinya teh lunas 10.000 karat bek didinya kene Sugan teh bisa. Yang geus Om lah aya geus teu bisa mah lah. oh nyampur arin aing boro-boro ieu mantuan lah aing boga mun para rusing yang geus aing dek ngalepi duit teh no pusing sih ya tadi George ya usir. Nah, Bing, saya baru lihat lagi. Kemana aja kamu, Bing? Jil aing teh tas di Singapura tas ieu operasi penyakit rengi pada angker teu waras-waras. Aduh, iya ya, Bing. Aduh, saya kasihan banget sama kamu, Bing. Saya turut prihatin ya, Bing. Baru tahu kalau penyakit rengi itu penyakit kronis ya. Susah diobatinnya. Lagi ayeuna deuk ka ditu, aya nu nunduhkeun dek diubaran deui, Jil. Emang kamu sekarang mau diobatin kemana lagi, Bing? Yang geus atuh aya nama aing dek ka Maerot, sugan waras rengina teh heueuh. Oh, ya udah, Bing. Saya doain kamu semoga cepat sembuh ya. Yuk. Geus ngerakun banget penyakit teh degan. Buru-buru dek ka Maerot beh teh waras. Itu kayaknya Ririn. Samperin ah. Kamu lagi main gitar ya? Saya request lagu dong. Kembalilah Kekasih. Hampura Jil. Urang ngomong gitar ge ieu mah kan gaya wungkul, beka ku batur len. Nah, saya kirain tuh kamu tuh bisa main gitar. Kalem Jil, tenang. Urang mah bisa jagoan main gitar. Tapi geus diuk heula. Diuk heula mana diuk heula. Diuk. Jil. Aya masalah lagu mah gampang, Jil. Aya nama aya nu diomongkeun ka maneh, Jil. Oh, ya sok Rin, mau ngebicarain apa Rin? Jil. Pan kami teh senang ka Tina nya. Geus lila teh. Tah kira-kira hayang si Tina bogohkeun ka kami kumaha nya? Aduh, maaf Rin. Kalau masalah percintaan mah saya gak bisa. Saya mau balikan sama mantan aja susah, Rin. Jil. Sugan teh bisa.
Aing mah meuli bararing Jil. Rin. Nah itu ada Bang Jeli, Rin. Kalau mau minta solusi mah ke Bang Jeli aja. Kan Bang Jeli itu playboy. Ah, hounya Jil. Jel. Jeli. Tadi olah. Jeli. Oke. Jel. Mana teh playboy-nya? Tah, aing nembak si Tina, kira-kira diterima kumahanya? Gampang Rin nuk itu mah. Nembaknya pakai shotgun atau aing ke nyokot granat di mah aing jung cokot usia. Atau kieu ya nama. Bom di mana usia? Sakelan beh rame. Ada, ya Jil. Suka nyerok bener nih, tak solusi kan omongan benernya Jil. Ada, si Anjil punahnya. Yang geus pasti rewasin ke omongan si Jeli yo mah euy. Aing nek sorangan bae dengan solusi nembak si Tina namanya. Aduh, penonton, saya juga tahu penonton tuh senang kalau saya menderita. Udah matiin aja filmnya. Budak ieu dibae. Pasti miradokeun budak ieu. Kamu yus, ayo nama maralat. Nyaho nah anak kain aing ho. Kasihan deh lo. Budak tuh sugan kieu. Mun lain budak wae. Ieu kan ikatna. Sugan bae nu ngontrak di stresan 2. Aduh, kemananya Tinanya? Ayo di Hilarian tetap panggil-panggil. Kamu mina bae kitunya. Mereka mana? Endak, iya pada milarian teh Tina. Endak ninggal henteu. Edukasi hari rintu ninggal sih anda mata di teh. Nyantos endanya rek ngelanjutkan milarian teh Tinanya. Mohon mangga. Alhamdulillahnya katepang euna mah tadi milarian baik kamu. Itu kunaon ari milarian tina. Jadi kia Tina kami teh sabenerna terus lami gaduh rasa ka Tina teh. Maksudna kumaha ari rin tina mah teu ngarti. Aririn teh yang selama yang jadi pacar Tina kumaha Tina ditarima henteu. Teu tiasa ngajawab ayeuna. Aik itu kunaon Tina? Teu tiasa ayeuna. Tina mah alim buru-buru ngambil keputusan. Sareng Tina mah hoyong ningali kesungguhan Aririn heula. Soalna nu namina hate mah sanes saukur tempat singgah. Anu kapayuna bakal ditinggalkeun incah. Seharusnya akulah yang jadi kekasihmu, bukan dia yang selalu menyakiti hatimu. Akulah yang pantas untukmu. Padian, nuju naon ngalamun teuing. Aduh, teuing da euy. Pusing loba pikiran ieu teh euy. Piknik tuh di bawah ada ieu teh. Nah gitu Padian nuju mikiran naon, Pak? Iya, ndak. Kami teh boga cita-cita lah tempat tutugan. Padahal mah aya 15 ndak. Cita-cita kami tangan ono katutugan hiji acan ieu teh euy. Nantos Padian yang sedih atuh dai milik sarang rezeki mata yang apal. Oh, mohonnya ndak. Aina teh ndak teh nembe masuk kuliahnya, ngambil jurusan naon ndak? Iya,
ngambil jurusan akuntansi Padian. Padian terang tuh artinya akuntansi. Tuh nah gitu naon. Akuntansi artinya akulah mantan yang tersakiti. Ku coba melupakan, tetapi ku tak